kan ada pom bensin dekat. Itu mobil sahanya arek dieu meni alus meni herang meni jiga bisu rek bucat. Ki, Aki. Naon? Gagawe gorowan segala. Itu aya mobil alus. Arek dieu eureun di dieu rek ka mana nya? Ah, mulai lagi hutang mah meureunnan. Oh no. Aki burung. Hanya meureun nanyakeun meureunnan nanyakeun alamat. Bobo piminantun teh nya. Ah. Tinggal wae. Ye nya sugan we kitu perang boga anak herang. Jiga bisu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belah. Gening calon minantu ieu teh make mobil alus teh. Isnya ada. Ada. Ini Aisyah ke mana? Aya teh? Oh, duka tadi mah ngomong narek amang cenah. Tadi mah ngomong narek amang jang, tapi duka ka mana? Oh, gitu ya, Mak. Tadinya sih mau diajak belanja ke mall. Emang pulangnya kapan sih? Oh, teh nyaho atuh jang iraha wihna. Ya udah, Mak. Nanti besok Gilang jemput Isnya. Gilang mau pamit dulu ya, Mak. Ya. Aki anak mana dasar centong kale tikoro bengkok aya nu rek ngajak ulin malah mantu ngalado. Maneh tuh da baheulana. Nyiram hayang ngagadil wae. Tah kitu liar budak teh. Oh, nyalakeun manehna nu sok ngagadil aing meni garareunok di gadilan wae. Nah, rese ngomong ini gambreng mah mending tempat gawe ya.
habis di bensinnya. Ya kita dorong aja. Jauh lagi Is pom bensinnya Is. Ya gimana? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Maaf ya Is ya. Ya nggak apa-apa. Kayak si Is. 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 Gak mau. Dulu kan aku anterin kamu pulang yuk. Gak mau. Ayo. Gak mau. Itu kayak si Asep, kenapa ya motornya didorong? Asep, motor kamu kenapa kok didorong? Ratna, habis bensinnya nak. Ratna mau kemana emang? Ini Ratna mau pulang habis dari rumah temen. Ya udah atuh, Ratna bantuin Asep dorong motor ya. Gak usah, nanti Ratna capek. Gak apa-apa kok Sep, lagian di depan ada pom bensin dekat. Ya udah deh kalau nggak foto mah. Makasih ya nak. Maaf nih ngerepotin. Gak apa-apa kok Asep. Bu, bensin bu. Oh, kreditnya nggak kebal. Ya udah nih pakai uang Ratna aja Sep. Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu sekalian Asep anterin aja. Gimana? Ya udah kalau Asep mau anterin Ratna pulang mah, Ya. ayo. Nah, balik-balik mah cerik. Oh, jang si Neng tadi kunaon cerik. Tadi ketemu Is di jalan lagi dorong motor sama temennya. Lu, si Neng udah dorong motor jeung sana, jang. Gak tahu sih mak, kalau nggak salah namanya Asep. Oh, si Asep budakna. Eta budak blangsak. Kayak kamu amprok wae carekan. Mak, Gilang pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di jalan aja? Asep ayo mampir dulu. Sini Sep duduk dulu. Ya. Assalamualaikum. Mama. Ya, Asep. Oh, nya. Jang Asep. Dah, Ma. Alhamdulillah.
Alhamdulillah damang. Oh, nya itu Bapak Damang. Alhamdulillah bapak sareng mage sehat di bumi. Ih, sanu nanyakeun si Karung Raskin. Mak Ujang. Bapak nanyakeunna. Oh, alhamdulillah atuh. Ayo atuh kalau baheula. Nya nya. Ayo Dek. Ayo Dek, kalau cari. Jang, Asep, baheula teh. Mama teh jeung Bapak Ujang teh sabenerna mah kabogo. Oh no. Si Karung Rasin ku Mak Ujang poho wae. Direbut. Mantak Neng Ratna keur umur 3 bulan teh ku mama ditinggalkeun ka Jepang. Kunaon? Frustasi ku Bapak Ujang. Tuh direbut Bapak Ujang. Engke mah tuh sing sering ameng ka dieu nya jeung Bapak Ujang ya. Nya insyaallah. Heeh. Ye, Mak Ujang geuring teu? Sehat alhamdulillah. Pijakeun sing bubur maot. Oh no. Ye, daek teu engke aparek bebesangan. Engke Bapak Ujang teu ameng atuh ka dieu nya. Nya nya. Sakana mama ka dapur heula nya. Mohon. Ye, Jang Asep. Mama ngasakan daging 10 kilo dipasikeun ka Bapak Ujang ka Mak Ujang ya. Nya. Ade bejakeun salam di mama nya. Si mama meuniku. Ya kada atuh Neng. Da ieu teh kabogo mama baheula bapana teh. Ih, si Neng mah. Jang Asep rek wae. Oh, mohon. Nya. Ada ulin tos sore mah. Nya sama enggak? Turunnya daging Nya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Jang di jalan. Nya mah. Turun ya. Nya. Isi mama mau ngerakeun, banyakeun daya atuh Neng, da eta teh fakta. Dan nembian keneh ka dieu mitos salah ka bapakna. Kembali da emang bapana ge wawuheun ka mama. Kan baheula urut ka bogoh mama eta Neng. Mama kawin jeung bapak mana teh kapaksa. Bogona mah kamangsa nikmat. Oh no. Kumaha atuh Neng? Hayu geus tong dibahas Neng dina ibah teh. Naon sini ini teh ngeureunkeun aing cilaka lipat ngaradak kieu. Itu tingali alias Asep. Budak belangsak teh jeung indung orang Tenggara ayo. Oh itu Heeh, ayo orang Tenggara. tabrak wae gitu. Heeh, ayo. Anu cilakanya. Heeh. Ayo maju. Daek asup penjara. Wah, mulai. Engke lompat. Ayo, pulang ke baju gue. Pat. Mangkat anten itu. Kampura we Jang meni milu emak dagang. Asep. Anak jelema belangsak ulang ada ketemu si Eus. Saya semak dijodohkeun ka nu beunghar. Keh heula. Naon ujug-ujugnya rentang nyarekan anak aing sia. Sia teh pamajikan aki selud lain. Dukun gelo teh ya. Aing ditipu si tangeduk tai burung meureun aing beunghar hantu tingali aing dagangan aing tuh tingali. Geus mah. Enggus kumaha? Mama teh narima. Anak emak hiji-hijina digogoreng kitu. Anak aing mah tingali 3 bintang Korea. Emang anak sia bolotot, petot, jebak leutik bogea. Alah. Nah siapa nih ka aing? Dengekeun, anak aing mah geulis. Heran dijodohkeun we ka anak juragan empang lele. Tai sia emang Geus. gandeng aki. Tai sia emang lele. Buset meni nyerentang. Itu sok sia ku aing siapa nih ka aing? Hayu sia sok. Tuh ampiling ku aing sia. Cicing. Ilah icing Kang, icing. Ayo ieu mah kudu di aing sieun. Aki tulungan aki. Geus mah geus saya mah. Dua, tiga. Biarkan waktu Tiga. berlalu 1, 2, 3. saat
1, 2, 3.